Simkuring bade ngadugikeun hadis ti Abu Daud. Arbaun aya 4 golongan. Yuhibbuhunna syaiton, mika cinta kana 4 golongan eta teh setan. Iyajid ihdahunna, lamun seug setan manggihan ka salah sahiji 4 golongan, kola maka ngucap eta si setan, huwa korini ieu batur kaula. Jadi upami ibu bade dianggap CS-nya, CS mules ku setan, lebet kana 4 golongan ieu. Hiji, ayyumamro'atin idza yunsihuha jauzuha tatakalam. Di mana-mana hiji awewe lamun dibere nasehat ku salakina guantawang, sok leuwih tarik tinimbang sora salaki. Dina hadis sapalihna disanggemkeun ayyum mamro'atin rafa'at sauta inda jauziha uhbita min a'maliha arba'ina sana. Di mana-mana awewe narikeun sora di payeuneun salakina, nyentak salakina maka pahalana beak 40 tahun sakali nyentak. Kaheula tuh adio cenah ieu kaboib awewe uga engke aya bagianana ibu keuna tenang. Da ayeuna mah kepencema emansipasi. Jadi salaki nembe sakecap teh bojo mah geus wak-wak kan gitu teh. Urang gitu Bu ieu mah. Ibu-ibu di Majalengka. Moal sugan aya di dieu mah. Moal benten meureun gitu leuwih-leuwih. Bahkan kiwari mah seueur akhirna bakat ku carogena leuwih galak, bojona leuwih galak salaki teh teunggar kalongeun. Sieuneun ku pamajikan teh. Tempo we dinten Minggu, dinten libur. Tah, mumpung ayeuna libur, cing supaya karasa capena pamajikan, masak ka ditu. Ceuk pamajikan. Salaki teh lumpat kana kompor, da teu biasa nyeungeut kompor gas teh meureun teu ditekenkeun nyetrekeun teh Bu. Teu hurung tah dicetrekeun ge. Nepi ka putus asa kapan si salaki sia seuneuk kompor dicetrekeun teu hurung-hurung wae, sakali deui dicetrekeun teu hurung keneh dibejakeun sia ka pamajikan aing. Cenah kitu. Dicetrekeun teh bari sakali bari ditekankeun hurung. Astagfirullahaladzim, seuneu oge sieun cenah ku pamajikan uing. Uing buki sieun we eta mah salaki teh ku pamajikan. Hiji ta sanes inti eta nu bade disanggemkeun supados kersa ngabandungan mah.